serangan iblis kepada umat Islam. Banglus ulang pagipun mang pirang-pirang malaikat sing wonten ning surga Jannatun Naim. Seueur mang pirang-pirang malaikat di surga anu dikirna bari ngadeg, aya malaikat nu dikirna bari ruku sujud akan bicari, nu dikirna ngucapkeun kalimat tahmid, kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahlil, oge termasuk kalimat-kalimat thayyibah anu salehna. Ngan aya hiji makhluk Allah alim tapi takabur, pinter tapi sombong, saha yaeta si iblis laknatullah. Iblis entrak-entrakeun di dalam surga nembongkeun kana kasombonganna. Sudah di surga teh heuing kayang jalan-jalan. Iblis ayah ijarah surga.
surga sakitu nikmatna pemandangan segitu indahna gedong sigro menjulang tinggi tetes emas permata berlian dahar ngeunah are ngeunah nginung ge ngeunah nganyang uing cicing surga ge bedah wagat Syafrantosna iya iblis itu orang sujud ke Nabi Adam dijadikan naon gusi gara-gara uing tersujud ke Nabi Adam uing dipecat di surga wah brengsek kita wah gimana dia dipecat di surga sujud ke Nabi Adam Gusi geningan kia jadina gara-gara uing tersujud ka Nabi Adam geningan uing dipecat di surga Gusi ayo Gusi alam naon sakiharna mulus peteng lewat ayo kita kerengai Allah mengingat dia alam dunia pada pasir itu satu tunggal Gusti itu nanawan kuring geus kadong di alam dunia gara-gara henteu sujud ka Nabi Adam dipecat di surga ngan kuring aya pamenta hiji kira-kira kuring teh hurufna panjang umur sampai kiamat kuring kira-kira teu paeh-paeh Gusti muka dua na kuring hidup di alam dunia minta gaya Gusti hayang jadi makhluk aja sakti mantra guna putra putra bisa putra putri saja meminta ke kuring hayang muja kada ngejuri kasana setan kira-kira parah bener Gusti barang kita meminta iblis anu dua dicumponan ku Gusti Allah atuh iblis bingah atuh iblis luar biasa gembirana bingah ammar wata suka bingah ia kagiri bingah teu aya waktu slogana iblis seri ngagaga naon Gusti kuring bakal panjang umur sampai kiamat dua pae-pae jeung sakti mandraguna wah beres ya kita mah beres ya kumpul hojab kemana si hojab ayah nyaon abah iblis adio kumpul mangga
Ayahnya abah iblis. Wengker ngana-ngana main kaleci di padang pasir. Ayah tugas anu anyar. Buru-buru. Ayah tenang bagus. Nah tugas kuing abah iblis. Gigi dijakeun ka dulur maneh Saha? si Walhan. Saha? Walhan udah Oh si Walhan. Nah tugasna si Walhan. ngagabung umat Islam nu aya di muka bumi khususna di lembur Cijantra teh kira-kira hoream kana wudu. Hoream kana wuduk. Wudu mengenah yo. Kagak? Arbet da hiji lamun rek wudu teh poho kana bismillah. Lamun rek wudu, Poho kana bismillah. poho kana Bismillah. terus Poho kana niat. beres. Lamun keur wuduna, Wuduna ganggu kesilahan kira-kira kudu teh poho ka Gusti Allah. wudu ganggu kesilahan kira-kira poho ka. Ka Gusti Allah. Ingetna? Ingatna kudu teh kana hutang jeung kredit adu can lunas-lunas. Beres. Tugas minal hoyap. Mane mah hojab tugasna ganggu umat Islam. Usulna urang Cijantra ana salat teh hawana teh hoream Beres. Kagak? ganggu kumane kira-kira urang dia teh hoream ngalaksanakeun salat fardu. Beres. Hoream berjamaah ka masjid ka mushola ganggu kumane. Siap. Naon deui? Kira-kira salatnya lambat wae malas wae. Kuatah. Sholat zuhur Setengah kilo, sholat asar setengah genep, sholat isya setengah, sholat maghrib setengah tujuh, sholat isya ewek subuh. Beres. Ke sholatna, Kersulatna poho ka Gusti Allah. Rukun jeung syaratna kira-kira acak-acakan tugas wane. Paling penting maneh nasi, sebab lamun salatna goreng amal ibadah kaca ting numpuk ngagunung ge goreng tah mata salat ganggu kumaneh. Siapa jam? Siap. Perangantah dalam hati orang Cijantra. Buka dua katiluna ada poin ya eta si jalan bor. Jalan bor. mana apa ini? Mane hai mana? Koina ayah di India, Hah? di India. Buruk kumpul. Amendis karena tanda orang itu, ane kuat itu, na ane kafir wae, apa neraka baru jeung urang. Buru-buru halus. Buru ayat tugas diabetes. Penting kumpul.
Ayo capek yang ini dilawan. Ayo nyawa Abendis. Ayah tugas anyar di Abah Iblis. Ayah nyawa. Waya nak maneh jalanmu. Nyawa tugas uing. Tugas nak ganggu umat Islam di dunia khususnya orang sejahtera. Nyawa tas. Dina widang kasab, dina widang usaha. Maksudnya abeh naon teh Abendis? Kira-kira kurang dia kasabna anu haram bae. Oh iya nanti karena korupsi. Korupsi. Sasaran. Naon? Sasaran syahwat. Hiji pejabat di pusat tak kumaneh ganggu kira-kira korupsi. Korupsi naon? Korupsi duit. Beres. Tukang dagang di pasar naon korupsi na? Tukang dagang kumaneh ganggu kira-kira tukang gelang di pasar ke korupsi takeran. Korupsi takeran. Terus korupsi timbangan, korupsi meteran. Ike untungna loba ge kadar ku anak icuna moal manfaat elmuna aja ting pasar trek jauh ge. Tugas mereka. Siap. Anu beunghar mah korupsina. Beunghar mah korupsina hoream zakat. Beres. Nu miskin. Naon? Nu miskin. Lugis. Nu miskin ka umat Nabi Muhammad bareng kukurin diganggu bareng Abendis. Halus. Naon tah? Nu miskin mah tugasna hoream ngadoakeun batu. Sarua nu miskin aya tugas nu ngadoakeun batu. Hoream aduakeun batur seutik keur beunghar sarua nu miskin ge korupsi keneh. Komo kurang paling barang batur. Beres. Lamun tukang nyawah, tukang kebon, tukang abah kebon. Tukang nyawah mah korupsina korupsi galengan. Korupsi galengan. Masih nak kumaha? Tukang nyawah seneng nampingan galengan. Seneng nampingan galengan, tapi hoream mopok. Seneng nampingan galengan, kuat ipis barenya. Mopok nambung sarua eta ge korupsi kuat nenyong eta galengan. Bisa we proses ka pemerintah manehna sorange korupsi. Beres. Tugas manehna. Lamun usah. Bikin sia ieu dalangnya goreng-goreng ustaz aya dibarangkeun ustaz dalang ieu. Oh, apa ustaz di umat Nabi Muhammad abi adil, kuwi rek diganggu. Alus. Naon korupsina? Ustazna korupsina kana cariosan kana omongan. Pinter ngomong A, B, C, D tapi akhlak kelakuanna rojaiyah alias bertolak belakang. Sarua rezeki anu katerima eta ge korupsi keneh. Beres. Sok siapun saja maneh keberangan umat Islam di arabatin siap. Oke siap. Aduh, abah wing beres sama iblis kumis polintang dada berbulu ditagih hutang hitut malulu. Siapa? Anak aing terakhirnya si Masud. Masud. Ayo naon ta ini? Sia aing mana? Wing aya di Amerika. Jauh-jauh deui. Apa tugas? Aduh. Adia. Si kumpul aya tugas anyar di Abah Iblis. Namun dia bermabok Abah Iblis. Bermabok. Ya kumpul. Tugas di Abah Iblis. Siap bos, siap bermabok. Aduh. Siap mabok di Amerika gede keluarna kangkung. Tuna keju roti.
Di Amerika boleh di Tangerang, di Amerika apa di Washington malahan bisa bahasa Inggris, ya bisa. Sok nah bahasa Inggris nah. Good morning, selamat pagi untuk komentaran ikat gigi. Ayo, bahasa Inggris, laut. Biasa joget aya musik-musik anu hot. Laut, musik-musik anu hot aya aya apaan iblis masakti. Doa komentaris, sok. Ayo, siap. Musik hot keluar siap. Ayo, siap musik. Ayo siap, ayo siap musik. Beres, rebes, tugas mana? Anggual buing deh, mabok, mabok, kan profesi mana? Mabok ugang gue di Amerika, beres. Tugas dinaon, tugasna lagu kumaneh kira-kira budak sekolah apa jeung bolos, beres. Di kelas ke hore konsentrasi dengan wajah guru tugas maneh matur siap. Tawuran jeung tawuran antar pelajar tugas maneh siap. Leuteung sakola kira-kira mabok lagi, mabok lagi. Oke, siap. Masih masuk Cimadung Bejaan mana? Kira-kira jam dulur ti akur jeung tatangga sepasya kokol sok molotov ka anak sungetak. Oke. Eta kasara geus Cimadung. Ya, ka pamarentah ganggu kumaha kira-kira sok ngabantah. Terus ka guru teh ngabunggu ka kiai sok nyati ka ustad sok nyata ka fakir miskin para ulin ka nenek nyompo tarpo komo ka budak yatim sember wae harana. Para meresali saya ada bedakeun ka dulu pada Cimadung siap. Sok serangan asup ka batin eta marusa-rusa khususna ka umat Islam. Oke, abadis. Umat Islam Bani Adam aing asup ka getih maneh. Ayo urang perang diana batin. Anu sombong, pejabat sombong, rakyat sombong, pinter sombong, bodoh sombong, bekar sombong, miskin sombong. Ku aing rek didegedan urang perang di alam batin. Boy, kuntilanak genderwo serang kabeh umat Islam. Maju sia umat Islam urang gajah. Leo, maju. Ayo, manusia. Masya Allah. Baingan menyesak di pengajian karosok yuk. Gara-gara siang setan ngeganggu punggal waktu. Wajah setan. Kuat kurang aja. Panen bonang gaji 5 juta di pabrik sugan keluar 100 perak untuk uji siap setan padamu. Emang murid
kurang gaya sih eta mah diuing kongkong korek wae teh eta mah lain korek sia dua aku SD masuk SMP ngajina eueur kolotna cicing wae sia dua taguna anu ngarayuna udah gaya tawuran cecok mas santren timang duduk dua siki hayang balik wae sia setan pas setes Pak Ulis nagih pajak PBB gebruk panto ditutup sia setan magaguna kurang gaya woi karang karuna remaja becik yang kurang serem yang setan kucara rajin sholat berjamaah akhlak mahade persatuan al-kuat maju setan ayo manusia kurang gaya buatkan dia remaja-remaja jaga buat lebih manisan keberangan pasukan iblis orang dapur ayo setan ayo manusia ayo bangkok siap kita orangnya agama para seorang karena para kelompok ini songong siapa makhluk ini bangkok siap ayo tepuk tangan Islam Jaya walau setan dia itu ngaruat deh setan waduh masya Allah satu kuring nyeri puntu dua kuring nyeri dada tiga kuring nyeri iga 1 2 3 tepunggu dirasa sia mengganggu usaha nadu harap di pasar sia masuk emang uing budak sekolah kader bangsa dari Sabang sampai Merauke diganggu apa bolosan apa ngaji urun sia setan uing udah gaya maneh mah ahli ibadah ahli berjamaah persatuan kuat jembar ate uing pasti kalah geus kagak kue yang depan maneh udah gaya santri dan masjid kaum bapak ibu ayo orang serangku persatuan siap setan bah setan maju ayo manusia ayo siap setan ayo tangan Islam Jaya itu Jandra not tepuk tangan dong. Alhamdulillah terus setan tak kamu bukti di Jandra. Jadi cara ngusir mah gampang ya, cara ngusir setan mah gampang. Muskola berjamaah ku persatuan nulungkar butuh talakan susah ngadoakeun batur sieun tah setan teh ku maos Quran ngomong ya pujakan ku surat dina hadis cenah mah
kamu surako yang orang Cijantra eta sirah-sirah ada itu setan itu belah dua. Lamun sering surako pasti mual betah setan teh kabur kemana ke Karawang geunah wae. Wah ya urang ibu dah ulang ibu ya ngomong siapa ibu pengantin buka pengantin panjang jeronnya amin. Siap ngomong siap ayo laguna buah kabur. Wah iya, dia ngomong-ngomong setan, kayaknya udah dia. Ambil nama ayahnya. Baik. Udah setan? Di mana? Setelah dia setelah. Langsung terima kasih tulang kan. Aduh, ikhlas masih kan? Hadirin supaya gue emang cepot dengan ini coba itu tepuk tangan dong yang meriah. Mana setan? Wah, iya, lu ganggu budak sekolah apa poros mereka surat guru nasia setan. Oh iya, abok sia. Kita kasih waktu naga pengajian jaga kaos mandi sakit gimana kuban gue raja pipi apa sibuk siang habis sibuk kayak ibu ayo waktu naruh oh karena sapi sampai itu pula sampai itu hari di dia sampai lama dia pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah guru, salah. Masih berkat atuh. Ya salah. Betul masalah. Tidak iya. Terima kasih ya, Bos. Alhamdulillah. Kurang dia buka sinyal barmana jebar hadir jebar istilahnya hadir Allah ya Rabbah kurang lagi di bangan sepanjang jodoh gampang dari penyakit abah semarga nama abah kiai bos umroh dadakan haji marilah 17 tahun